Jang, Heuh, didinya kunaon eureun dagang. heuh. Ngarah dibijakeun mah era urang euy gitu. Kieu mah tak eureun dagang teh. Heuh, geus sababaraha poe, sababaraha minggu urang euy dagang, kacida pisan ti iseun euy urang teh. Atuh komonya poe kamari mah euy dagang. Heeh. Nepikeun ka teu diberes 1000-1000 acan urang eta jualan mesti teuing sekali. Asa sedih atuh sagapeung mah tak eureun heula ieu teh. Urang mah teu percaya euy, Jang. Didinya dibere ieu dagang sepi. Aslina Jaba urang Gum. di jenol teu bebeunangan. Bener Gum, teu bebeunangan pisan. Sanyahona urang, Jang. Sasepi-sepina dagang. Misalkeun nya urang teh dibere buruhnya keuntungan tina dagang 100.000 nya keur rame. Ku sasepi-sepina gen 50 mah pasti nyekel, Jang. Urang mah Jang buruh ka didinya. teu meunang saperak-perak acan Gugu. Aslina eta teh. Asli urang mah urang kudu sumpahan ka pamali urang kigituan. Kelak. Tah cerita awal dibere sepi teh kumaha tah? Kieu nya euy pan urang ge dagang roti tah kajadian kieu urang teh. Pertama nama aya nu meuli euy ibu-ibu. Oh. Jang, bisa roti. Oh, mun mangga Bu. Yang roti naon cek abdi teh kitu. Oh, yang roti rasa stroberi. Urang ge bingung euy. Da kabeh rasaannya, kabeh sararua di roti gambarna, bentukna, warnana. Urang ge euy. Masih kieu cobaanana teh. Pesek urang si roti teh. Biasaan ku urang teh. Nya. Oh, Bu. Ieu mah rasana teh rasa haseum cewek teh. Gitu. Eta mah euy. Nya heueuh atuh. Heula eta mah ngabuk ibu-ibu. Baru di balai dogong ka urang gebuk. Ya atuh, urang ge euy. Lieur didinya mah. Lieur kumaha? Pantesan. Dibere sepi oge meureun rasa haseum. Nya moal daekeun atuh. Ari urang makan kumaha sabukti. Nah, rasana asin nyajakeun haseum, mun misalkan pahit-pahit bejakeun. Aing teu profesional. Geus bejakeun haseum. Lieur dulur. Pantesan dibere sepi gen. Gitu. Ieu keluar. Lieur ngabandungan agen ceritana lieur. Teu profesional. Gitu udah. Kumaha rasa we. Kumaha maneh mah? Bingung aing mere saran agen. Gum, Kumaha Jang? dinya tara balik gua yang kon kita ka imah jam 8 cenah penting kamari. Pas orang ka imah, ini tuh Tah balik kumaha? Perasaan urang mah balik. pas orang ka imah ka eueuh atuh ini. Kan ku urang oge ka didinya dibejaan. Jang, ka imah jam 7. Jadi urang teh ngadoan tip ka jam 8. Ini teh langsung aing sorangan. Mah tungguan sagedeung ini ka mana tuh eta? Ka hareup urang mah nongkrong. Waya suku budak ngora Nongkrong bae. Kolot Gaya oge. saeutik mah wajar. jeung saha nongkrong? Sorangan urang mah Jang. Nongkrong sorangan. Nyengir. Nongkrong sorangan we. Urang malobaan, urang pantes bari ngopi. Tah Jang urang teh keur nongkrong sorangan teh aing reuasna bener euy. Terus naon? Tekung silila nu poe jelema lumpat. Siga erek ka warung. Terus aya deui jelema. Ngagroan. Parehan. Ayeuna teh semangat euy. Naon? Kita di paraehan. Oh dah beureun bangsat. Heeh. Urang teh langsung we init. Miluan ya. Minuan anjing semangat aing mau balok tah. Mau Kumahakeun eta balok? erek ditengarkeun kana sira. Tuh. Nah anu jelema anu pertama nu ngudag teh nyebut parehan teh. Jang, bade naon da imah ngaranna parehan. Ngogelo cik orang ngoge. Eta teh ngaranna parehan, parehan lain parehan. Dedengan urang mah Urang parehan. oge masuk nongkrong sarangan kitu tah. Ieu urang asli ngekeun juga nih heueuh bangsat bener. Balik deui aing ge. Itu balik nama itu jelema. Ieu lah. Teuing lieur. Ka mana Jang?